Bismillahirrahmanirrahim. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji fil mashi anu tetep ieu pasal buat mertelakeun ngusap alal khufaini kana dua sapatu. Wa akhbaruhu sareng ari pirang-pirang hadisna itu mashu alal khufain eta kasirotun anu seueur ka khobari Bani Huzaimah sapertikeun khobarna Ibnu Huzaimah wahibana sareng Ibnu Hibban fi sahihaihima dina nyohehkeunana itu Ibnu Huzaimah sareng Ibnu Hibban an Abi Bakrata nampi ti Abi Bakrah anna biasanya na Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta arkhoso ngamurahkeun Kangjeng Nabi lil musafiri pikeun jalma anu nyanyabaan salasa ayamin dina tilu pirang-pirang poe walaya lihina sareng pirang-pirang petinganana itu salasata ayam walil mukimi sareng pikeun jalma anu mukim yauman dina sapoe walailatan sareng sapeuting ida tatoharo di mana-mana susuci itu kulun saking musafir sareng mukim fala bisa tuluy make itu kulun khufaihi kana sapatu duana itu kulun ayam saha kana ngusap itu kulun alaihima kana itu khufain wa rawa sareng ngariwayatkeun saha Ibnu Mungdir anil Hasanil Basri nampi ti Hasan Al Basri annahu kana sanyana itu Hasan eta qala ngadawuh itu Hasan hadasa ngabejakeun hadis nikah kami sabuna 70 minas sahabati anu tetep ti pirang-pirang sahabat anna nabiyya sanyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta masaha ngusap Kangjeng Nabi alal hupaini kana dua sapatu wa qala sareng ngadawuh sahabatul mufassirina sapalihna ta'ali tafsir kabeh inna qiraatal jari sanyana bacaanana jair fi qouli ta'ala dina dauhan Gusti Allah ta'ala wa arjulikum lapad wa arjulikum eta lil masih tetepikeun ngusap alal khufaini kana sapatu dua wal mashu sareng ari ngusap alal khufaini kana sapatu dua eta jaijun anu meunang pil wudu dina wudu badalan halna jadi gagantian gosli rijlaini tina ngubah sampean dua pal wajibu mangka ari anu wajib ala la bisihi kana jalma anu ngusapna itu khop eta al guslu ngumbah awil mashu eta al guslu ngumbah awil mashu atawa ngusap wal guslu sareng ari ngumbah eta abdolu leuwih utama kama sapertikeun perkara qala ngadawuh Imam Nawawi hukana itu mapi raudhati dina kitab ar-raudhah fi akhiri babis sholatil musafiri dina akhir bab sholatil musafir jalma anu sasabaan naam leres al guslu abdolu intaroka lamun ninggalkeun ieu jalma al masa kana ngusap rugbatan karena ngewaan sunnati tina sunat awasakan atawa karena mangmang pija wajih dina meunangna itu mashu ay lam tatmaina tegesna teu ngarasa tenang naon nafsuhu hatena ieu jalma ilaihi kana itu mashu la annahu lain sanyana ieu jalma eta sakamangmang ieu jalma hal ya jujuna meunang lahu ka ieu jalma naon paluhu migawena itu masu aula atawa henteu ieu juju au khopa atawa sieun ieu jalma potal jamaati kana porotna berjamaah au arafata atawa kana wukuf di Arafah au in qada asirin atawa tina nyalametkeun ka jalma anu ditawan aw nahwa dzalika atawa bangsana itu nu kabeh pal mashu mangka ari ngusap eta abdolu leuwih utama bal yukrohu balik tadi makruhkeun ieu jalma naon tarkuhu ninggalkeunana ieu mashu pil ula dina gambaran anu kahiji wa kada sareng etanya kitu mashu al qaulu ari kaul pisa iri ruhsoti anu tetep dina sakakarina kamurahan wala iku sareng ari anu pantes pil akhirataini dina anu akhir dua eta al wujubu wajib
wa khoroja sareng kaluar bil wudu'i kula padudu naon izalatun najasati ngilangkeun najis wal guslu sareng ngumbah walau manduban sanajan kabuktosan itu guslu eta anu disunatkeun palama saha mangkah henteu aya ngusap eta maujud pihi madina itu izalatun najasati sareng guslu wabil mashi sareng kaluar kulapan almashu alal khupaini kana sapatu dua non masuk khopi rijlin ngusap sapatu hiji sampean ma'a guslil uhro sarta ngumbah suku anu sejen palaya juju mangkan temenang itu mashu walil aqta'i sareng eta tetepikeun jalma anu potong sukuna lubsu khopin ari make sapatu bisa limati karena suku anu salamet illa in bakia angin lamun nyesa naon ba'dul maktuati sapalihna suku anu diteuk-teuk palayak pimangka teu cukup naon dalika itu lubsu hatta yulbasa nepi ka makekeun itu hatta yulbasa nepi ka makekeun kana itu aqto dalikal ba'di kana eta sapalihna suku anu diteuk-teuk khopan kana sapatu walau kana sareng lamun kabuktosan naon ihda rijlaihi salah sahiji sampean duana ieu jalma eta alilatan aya panyakitan lam yajuj mangka teu meunang naon ilbasul ukhra makekeun naon ilbasul uhro makean suku anu sejen al khopa kana sapatu lil masih pikeun ngusap alaihi kana itu khop id yajibu karena wajib anaon atayamum mutayamum anil alilati kana suku anu panyakitan pahia mangka ari itu alilah eta kasohihati sapertikeun anu cager wa inna mayasihu sarang pastina sah naon almasu sapuna di dieu bisalah sati saro ito kutilu pirang-pirang syarat wataroka sarang ninggalkeun musonib robian kan anu kaopat kama sapertikeun perkara satari puanu terehna ripan anjeun hukana itu ma al awalu ari anu kahijina eta ayab tadi angamimitian sa muridul mashi jalma anu ngamaksud kana ngusap alal khupaini kana dua sapatu labesa huma kana makekeun itu khupain labesa huma kana makekeun itu khupain ba'da kamalin dina sabadana sampurna susuci aeta mami toharoti tegesna sampurnana susuci minal hadasaini tina hadas dua lil hadisi karena hadis as-sabiki anu geus itu hadis palaula bisa mangka lamun make ieu jalma huma kana itu khupayan qobla gosril rijlaini dina samemeh ngumbah sampean duana ieu jalma wa gosala sareng ngumbah ieu jalma huma kana itu rijlae pil khupaini dina jero sapatu dua lam yajuz mangka teu meunang non almasu ngusap ila ayan zia angin lamun nyabut ieu jalma huma kana itu khupain min maudhi'il qadami dina tempatna dampal sampean sumayudkhila tuluy ngasupkeun deui ieu jalma huma kana itu rijlain pil khupaini dina sapatu dua sumayudkhila tuluy ngasupkeun ieu jalma huma kana itu rijlain pil khupaini dina sapatu dua walau adhola sareng lamun ngasupkeun ieu jalma idzauma kana salah sahijina itu rijlain bada gosliha dina sabada ngumbahna itu ihda sumagosala tuluy ngumbah ieu jalma al ukhra kana anu sejen wa adhola sareng ngasupkeun ieu jalma ha kana itu ukhra lam yajuz mangka teu meunang non almasu ngusap ila ayan zianging lamun nyabut ieu jalma al ula kana suku anu kahiji min maudhi'il qadami tina tempat dampal sampean sumayudhilu tuluy ngasupkeun ieu jalma ha kana itu ula fil khopi dina sapatu walau gosala sareng lamun ngumbah ieu jalma huma kana itu rijlain fisakil khofaini dina jero bitis dua summa adkhala tuluy ngasupkeun ieu jalma huma kana itu rijlain
maudi al qadami kana tempat dampal sampean dua jaja maka menang non almasu ngusap. Walau ibtada sareng lamun ngamimitian ieu jalma alam alubesa kana make bada goslihima dina sabada ngumbahna itu rijlain suma hadasa tuluy hadas ieu jalma qabla usulihima dina sameme tepina itu rijlain ila maudil qadami kana tempat dampal sampean gua lam yajuz maka teu meunang naon almasu ngusap. Walau kana sareng lamun kabuktosan alaihi eta tetep ka ieu jalma naon al hadasani hadas dua pagosala tuluy ngumbah ieu jalma a'dho al wudu'i kana pirang-pirang anggota wudu anhuma tina itu hadasani wala bisa sareng make ieu jalma al khopa kana sepatu qabla gosli baki badanihi dina samemeh ngumbah sasesana badana ieu jalma lam yamsah mangka teu ngusap ieu jalma alaihi kana itu khopain alaihi kana itu khop li anau karena sanyana ieu jalma eta la bisa ngusap ieu jalma hu kana itu khop qabla kamali taharati dina samemeh sampurnana susuci. Pain kila mangka lamun dicaritakeun naon labdotu kamalin ari lapadna kamal eta la hajatan daya pangabutuh eta maujud ilaiha kana itu labdotu kamal li anna hakikota tuhri karena sanyana hakikatna susuci eta ayakuna kedah kabuktosan itu tuhri eta kamilan anu sampurna walidalika sareng karena itu elat li anna hakikota tuhri i'tarodo menentang saha ar-Rafi'i Imam Rafi'i alal wajiji kana kitab al-wajij bi annahu kana sanyana kalakuan sareng tingkah eta la hajatan taya pangabutuh eta maujud ila qayyidit tamami kana kaid nyampurnakeun li annaman karana sanyana jalma eta lam yagisil samang-samang santeng ngumbah ieu eman rijlaihi kana dua sampeana ieu eman au ihda huma atawa kana salah sajena itu rijlayan yan tadimu anu kasusun naon ayu qalu dicaritakeun naon innahu sanyana itu man eta la bisa make itu man eta ala tohrina tepan kana suci wa ujiba sareng dijawab itu kaul bi anna dalika kana sanyana labdotu kamal eta dukiro dicaritakeun takidan eta dukiro dicaritakeun itu dalik takidan karena nguatan au lihtimali tawahumi irodatil ba'di atawa karena narima pantesna nyangka ngamaksud anu sapalihna wasani wallahu alam bisawab.